Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra dangu alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Daramang sadayana mitra mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayanya sehat anu bade ngadongeng oge sehat nu dipangdongengkeunana. Mitra dangu Rusia pelet maronge yasana Aan Merdeka Permana urang tamatkeun dinten ayeuna. Mitra kaum dangu sakali deui Rusia pelet maronge dinten ayeuna urang tamatkeun. Hanca nu katuna waktos dinten kamari upami telepat mah tarantos dugi ka ya pokona manehna digawe jangka pentingan company jasa nagus gede sabab manehna nu nuduhkeun di mana panyumputan si Mark. Dugi kadinya nya mitra hanca teh terasna kumaha mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Nyangakeun Rusia pelet maronge. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu Hate Ki Adhari heheaban basa Tuan Dik Fan Group muji-muji jajaka senawa matak amak teh sabab manehna nyaho pisan imana mimitina eta budak ngora. Ku aing teu ditebus mabareto meureun eta mangkeuk teh geus kojor ridau ge. Cek pikirna kaduhung make nebus jajaka senawa dipangberokan company. Tadi cek pikirna Ki Adhari kaduhung ditebus sanabareto meureun eta mangkeuk lamun ditebus mah geus kojor. Ngan bae ku sabab geus sidi kekeuhan dina hatena hayang pagulingan jasa jeung company atuh Ki Adhari tetep ngasongkeun kasanggupan pikeun jadi juru telik keur kapentingan company. Sabal-apalna si Senawa moal leuwih apal batan kami tuan, ceuk Ki Adhari. Tuan Dik Van Group netep seukeut kitu teh bari terus naliti. Nah kumaha cenah make bisa mastikeun yen Ki Adhari leuwih apal batan jajaka Senawa. Sabab bari di Senawa mah ndeulila cicing di pusat-pusat karaman. Teu jiga kami leuwih na ti kitu aya tempat panyumputan anu si Senawa teu apal. Sanengkeun kami mah apal. Tema Ki Adhari ngadenge kitu atuh Tuan Dik Van Group ungut-ungutan. Mun aya kitu saterusna kumaha kaayang ye ya? Cek Tuan Dik Van Group akhirna. Aduh ari geus ditanya kitu mah ngandaradat bae Ki Adhari ngasongkeun kasanggupan jadi juru telik tapi bari minta upah. Oh ya. Babari upah mah sanajan company loba rugi diganggu penjahat tapi keuangan mah tetep aya ya. Kami mah teu minta upah duit tuan. Sabab pakaya mah geus numpuk di imah. Teu perlu duit kami mah. Omong Ki Adhari. Jadi hayang upah nanahaon atuh. Tuan Dik Van Group kerung halisna. Kami mah hayang diupah awewe. Tema Ki Adhari. Ngadenge kitu ngan barakatak bae Tuan Dik Van Group seuri. Gampang eta mah ya. Isi hayang tukang ibing doger, siapa dati bawa ti ujung jaya.
atawa malah ti pamanukan atawa ti muara belanakanku pasti didatangkeun. Ngan mun hayang noni Belanda eta kudu boga heula si nonina ya. Ceuk Tuan Dik Van Krub. Kami mah teu hayang non. Nu kami hayang mah awewe nu ngaranna Nyi Nanah Darmi. Ceuk Ki Adhari. Ngadenge omongan Ki Adhari, Tuan Dik Van Krub kerung. Teu nyaho saha eta, naha balad kumpeni kudu nyulik manehna. Ceuk Tuan Dik Van Krub. Atuh ku Ki Adhari diterangkeun. Yen Nyi Nanah Darmi teh anakna Ki Mandapi, tua kampung anu tiwas ku Menir Van der Hendriksen. Kami bakal jadi tuduh jalan ka hiji tempat anu masih kene nyamuni. Pek paehan sakabeh pangusina kajaba Nyi Nanah Darmi kudu salamet. Geus kitu serenkeun ka kami minangka upah. Kumaha? Ceuk Ki Adhari. Tuan Dik Van Krub ngahuleng heula. Geus kitu ungut-ungutan tanda satuju janji eta awewe moal dimaotan sareng dipaehan. Ceuk Tuan Dik Van Krub. Tur ari geus silih kada janji mah rundingan teh lekasan. Mitra kaum dangu Ki Adhari harita keneh oge dititah cicing ditangsi. Sabab isuk pagetona bakal diajak badami ngeunaan arancang dina tareka ngarurug tempat anu bakal dituduhkeun ku Ki Adhari. Poe pikeun ngabadamikeun ngarurug pusat kakuatan pajoang kalihan asih geus ditangtukeun. Malah jajaka sanawa oge diangkir datang. Ngan manehna kacida ngagebegna. Sawaktu di eta riungan make jonghok jeung Ki Adhari sagala rupa. Ceuk pikir jajaka sanawa aya naon ieu kerud make ulah iru dina ieu riungan sagala rupa ieu. Ceuk pikirna teu geunah rasa. Ari Ki Adhari mah netep ngece ka jajaka sanawa. Sabab manehna mah tetep we ngarasa nguntup da nyaho modalna teh. Mitra kaum dangu babadamian mimiti dibuka. Tuan Dik Van Krub ngawanohkeun heula Ki Adhari ka anu hadir. Yen cenah Ki Adhari teh diangkat jadi juru telik sabab manehna boga pangaweruh anu batur acan boga. Pangaweruh naon anu batur teu boga manehna? Boga teh Tuan, ceuk jajaka sanawa mureleng bari hate tu genah. Sabab ceuk pangrasana ari soal tugas juru telik mah di kalangan kupeni teh ayeuna ukur manehna anu pangnyaona. Ditanya kitu Ki Adhari seri ipis. Tuh nya, maneh mah ngan sakitu kanyaho. Padahal aya keneh hiji tempat, nyatana hiji tempat nyumput anu kacida pentingna. Sabab sakumna rakyat kalihan asih nyumputna di dinya ayeuna teh. Nyaho teu maneh. Ceuk Ki Adhari deui. Dilele cek kitu atuh jajaka sanawa ngan bisa ngahegak amek bari beungeutna rei beureum rai pias. Rumasa manehna teu nyaho kana naon anu ku Ki Adhari rek dipedar. Manehna teh wan mah ngarugi-rugi awak make ngukut si sanawa. Gaji buta ngaranna paingan. Sarila ieu kumpeni can bisa numpes karaman sagemlengna. Ari ukur bisa ngukut juru telik anu kurang pengalaman mah paingan. Omong Ki Adhari mureleng ka jajaka sanawa. Nu dipurelengan ukur bisa nahan awakna anu ngagilir amek. Manehna sagapruk-gaprukeun hayang narajang ngepuk Ki Adhari mun teu ngarasa sieun ku Tuan Dik Van Krub. Hei jawab sanawa, daha benar kanyaho ieu teh ngawates tepikeun ka balukarna kakuatan penjahat kalihan can bisa ditumbas kabeh. Ceuk Tuan Dik Van Krub. Beungeut jajaka sanawa beuki pias. Saeus Tuan Dik Van Krub tumanya. Lamun mah jajaka sanawa ngarasa wirang, nyawi wirang nu ieu anu karasa paling gede mah. Beh ditu manehna teh memang remen wirang. Tapi ari ayeuna mah maneh karasa ngadedetkeun kana mamarasna. Salila gabung ka kumpeni, salila ieu manehna
jadi pamuji Tuan Dick Van Krupp. Sabab geus bisa jadi tuduh jalan dina nyangkala Tuan Mark Ronghestan. Ari ayeuna saenggeus datang Ki Adhari, ajen dirina dihareupeun bangsa Belanda, kalah ka dilelece, tur manehna teu bisa melaan maneh pisan. Ajen diri Jajaka Senawa beuki karasa kabebeut bae. Saenggeusna dina eta riungan anu diajak badami teh ukur Ki Adhari, sedengkeun manehna mah teu ditarik teu ditakon. Ayo ayeuna urang nyieun perjanjian. Kami bakal jadi tuduh jalan ngarurug pusat kekuatan urang kalian. Tur minangka upahna amankeun Nyi Nanah Darmi, sabab engkena kudu dipasarakeun ka kami. Ti samet eta hubungan jeung kumpeni putus. Kumpeni teu kudu hese beleke atawa ngarurugi awak ngagaji kami, sabab kami teu hayang digawe di kumpeni ari teu nguntungkeun mah kitu kaharti meureun. Ceuk Ki Adhari bari ngareret ka Jajaka Senawa. Ek satuju kana pamendaye, sok ayeuna sebutkeun di mana pusat kekuatan urang kalihan anu acan kanyahoan ku kumpeni. Pusat panyumbutan urang kalihan anu pamungkas teh ayana di wewengkon Pawenang. Di mana Pawenang teh, ha? Sok tanyakeun ka si Senawa, di mana Pawenang teh kitu? Pawenang mah ayana kiduleun Jatigede, nyaeta jalan anu katongohna kalemurut cae, engkena banglas kamumunggang Gunung Cakrabuana. Geuning eta ye nyaho, naha henteu bebeja ti bareto, ha? Ceuk Tuan Dick Van Krupp nyalahkeun. Disalahkeun mah ukur ngeluk. Kasimpulan tina eta riungan, Ki Adhari diangkat jadi juru telik tur engkena kudu jadi tuduh jalan ngarurug wewengkon Pawenang. Kalawan mun hasil upahna hiji awewe anu ngaran Nyi Nanah Darmi. Mitra kaum dangu, sabada riungan bubar, Jajaka Senawa balik ka kobongna, bari hate panas asa direrang. Kumaha rek kitu sabab ayeuna manehna ka saengan ku itu ku ieu. Nu nyaenganana mah eces Ki Adhari, tapi elehna ku Ki Adhari teh estu ti saban juru. Cek pikirna Senawa, aing asa direbut kepercayaan ku si Adhari, anu leuwih berat deui ke aing asa direbut ka cinta ti si Nanah Darmi. Alah, ceuk pikirna Jajaka Senawa. Atuh sapeuting Jajaka Senawa teh guling gasahan, teu bisa sare, hatena marojengnya nyanyongkabnya bingung sieun Nyi Nanah Darmi bener-bener kajabel ku Ki Adhari. Ngan sabot keur bingung kitu, manehna ge jadi inget kana surat Rusia anu di-PHP-keun keur ulang kalihan ngaliwatan tukang dagang tea. Nah, tapi atawa henteu nya surat ti aing teh yeuh. Lamun tepi nah atuh kakiwari eueuh beja eueuh carita ye. Ceuk pikirna Senawa. Hari tadina surat manehna teh geus nyieun panawaran ka urang kalihan. Yen lamun urang kalihan hayang mireungeuh Tuan Mark Ronghestan salamet, nya kudu bisa nyerenkeun Nyi Nanah Darmi ka manehna. Alah, kurang ajar pisan kunaon urang kalihan teu mere jawaban ka aing ye. Pikir Jajaka Senawa amek. Ngan sabot kitu manehna oge boga sangkaan sejen. Bawa-bawa orang kalihan teh bisa ngirimkeun jawaban ka aing, atawa bisa jadi manehna acan percayaeun ka aing nu mata hiji-hijina cara sangkan maranehna percaya aing kudu nyalametkeun heula si Maronge ulah tepikeun ka dihukum gantung tapi kudu dipake modal tutukeran ku aing. Ceuk pikirna Senawa deui, manehna ngitung mun tulus Tuan Mark Ronghestan teh bakal dihukum gantung 2 poe deui di alun-alun sisieun Darmaga Cimanuk wayah isuk-isuk. Nya jadi samemeh poe anu ditangtukeun aing kudu geus bisa ngaloloskeun si Maronge. Ceuk pikirna deui. Kusabab mikirna kitu atuh sapeuting manehna nyusun reka perdaya. Kumaha carana isukan nulungan Tuan Mark Ronghestan. Lain nulungan alatannya atawa hormat da Tuan Mark Ronghestan teh sarua saengan manehna dina meunangkeun Nyi Nanah Darmi. Lamun teu rek ditukeurkeun ka si Nanah Darmi mah paduli si Maronge kojo dina tihang gandungan oge. Paduli ceuk pikirna.
Ngan bae sabot hate Jajaka Senawa keur marojeng gitu. Di bagian sejen tangsi keur aya kagiatan penting. Sabubuhan anggota company keur ngagugusur awak Tuan Mark Ronghestan. Ye jalma anu geus teu walakaya deh dibawa ke tengah lapang di lingkungan tangsi. Geus kitu awakna dicangkalak dina kai satangtung. Getih boborot bisa kujur awakna. Kena pisan mun anjeun terus digantung 2 poe deui mah. Teu bisa. Ye kudu modal ayeuna keneh. Ceuk Tuan Dick Van Krupp basa Belanda bari ngajenggut buuk Tuan Mark Ronghestan anu geus kuled pacampur jeung getih garing. Ngan sameme ye modal ye kudu nyaho. Yen ye modal dina kaayaan anu hina. Ye teh bangsa Belanda tapi kalah ka hianat ka bangsa jeung ka nagara. Dengekeun ku ye sakumna bangsa Belanda keuleuh ka ye. Ulah warga ye oge di Nederland geuleuheun sabab ye geus ngera-ngera kulawarga. Ceuk Dick Van Krupp. Mitra kaum dangu Tuan Dick Van Krupp salaku komandan tangsi company kadipaten teu hayang mageuhan janji. Ari ceuk bewara mah Tuan Mark Ronghestan bakal dihukum gantung di alun-alun jeung dibere tempo saminggu keur sakumna balad-baladna pikeun serah bongkokan. Ngan kajadian anu lumangsung Tuan Mark Ronghestan teh dihukum pati 2 poe samemeh waktuna. Tengah peuting jemplang jempling kadenge sora aweuhan tembakan di tengah pakarangan tangsi. Jajaka Senawa ge munguh reuaseun sabab harita manehna kakara pisan rek ngalenya panyangkana mah tangsi teh dijorag pasukan pajoang. Ngan anu manehna rada curiga mun tangsi aya anu ngajorag tangtu bakal kadenge aweuhanana lain sakadar sora tembakan sababaraha kali. Kusabab panasaran manehna geuwat cengkat bari ngojengkang mawa bedil. Jajaka Senawa mubrut ka palebah datangna sora ngan basa anyog ka pakarangan tangsi hatena reuaseun ka cida. Sabab di pakarangan tangsi mireungeuh awak Tuan Mark Ronghestan di talian tambang wedel dina patok kayu bari ngulahe. Beuki reuas deui sangeusna mireungeuh di sakujur awak Tuan Mark Ronghestan raca tapak pelor. Kurang ajar Jajaka Senawa ka cida amekna. Mireungeuh Tuan Mark Ronghestan geus ngababatang ngarasa amek lain pedah karunya kana nasib Tuan Mark Ronghestan tapi amek yen Tuan Mark Ronghestan geus teu bisa dipake alasan pikeun pagulingan jeung nyinanah Darmi. Kaamek Jajaka Senawa geus teu kaampeuh sabab ku ieu gara-gara harepan manehna geus kapupus pisan pikeun meunangkeun nyinanah Darmi. Atuh hatena jadi meupus keuyang. Mireungeuh di eta tempat masih keneh aya sabubuhan anggota company. Jajaka Senawa nyebrut kadeuketan. Bedilna dipake nyentang salah saurang company tapi katijengkang. Mireungeuh aya anu nyentangkeun bedil, company nu sajena tinggal ieu kreuas. Saenggeus nyaho nu boga polahna teh Jajaka Senawa, atuh maranehna ting aroak amek. Senawa ngamuk, cenah si Senawa ngamuk, euy. Si Senawa gelo. Tuh, da tiba-tiba ge ikut curiga mahna teh jalma jahat. Ceuk nu sajena ku basa Belanda. Teu ari geus kitu mah balad company marsat gobang bari mubrut muru-muru Jajaka Senawa. Zaman harita mah can kapanggih bedil modern. Nu aya teh kakara bedil dorlok nyaeta anu dipakena ukur sakali-sakali. Maksudna pelor hiji dicentangkeun hiji. Mun hayang nyentang nu kadua kalina nya kudu ngasupkeun deui pelor anyar. Harita nu matak sabubuhan company ngajorag bari marsat gobang teh sabab bedilna geus kawasong da cikeneh dipake ngabedilan awak Tuan Mark Ronghestan. Jajaka Senawa dikepung wakul buaya mangap. Saurang ngalawan sabubuhan anu samagreng ku gobang. Jajaka Senawa oge sarua ngagunakeun gobang. Monguripuheun pisan da pugu ukur tanaga saurang. Tukung silih lagi awak nama geus loba kabeunangan. Tuan Dick Van Krupp nu anyar ngaleos ti dinya pada nyarusulan bari di bejaan.
yen jajak kesenawa ngamuk teu pupuguh. Ngan bae salah saurang mah langsung ngingetan deui yen bari toge manehna geus curiga kana ketak jajaka senawa teh. Salah saurang anggota kompeni ti urang pribumi nyaritakeun yen cenah kuring mah geus ngalaporkeun ka curiga yen manehna teh pasti baladna penjahat ti kalihan anu diselunupkeun sina pura-pura ngabalad ka kompeni. Atuh cenah kudu hati-hati we kasih adahari ge. Manehna ge pasti baladna penjahat ti kalihan. Manehna mang tahun-tahun aya di lingkungan penjahat. Mustahil teu pupuguh ngadon ngabalad ka urang. Ceuk kompeni nu sajena ge sarua kitu pamanggihna. Jigana Tuan Dik Van Krup kapangaruhan ku omongan-omongan anak buahna. Da buktina manehna langsung marentahkeun sangkan Ki Adhari katut bujangna dicangkalak. Tuan Dik Van Krup mu ngalaman kajadian-kajadian anu kahareupna ngarugikeun dirina nyaeta dioncelah ti pagaweanana. Sabot sabubuhan kumpeni ngepung-ngepung jajaka senawa, sabubuhan kumpeni sajena arinit rek nyangkalak Ki Adhari. Ngan bae sawaktu kobongna didatangan tetela Ki Adhari katut Ki Yaksi geus eueuh ti tempatna. Nah kamarana maranehna teh ayo si Yaksi gawat kabur euy, gawat kabur. Ceuk Ki Adhari bari meus-meus nyumput di tempat nu buni. Nu matak maranehna kalabur teh sabab sakur paguneman kumpeni sasat kadengeun pisan ku manehna. Tadi basa kadenge sorabedil manehna jeung Ki Yaksi teh tinggurinya bari ngojengkang muru ka tempat kajadian. Maranehna mileungeuh Tuan Malkong Hestan geus ngabebatang ngan anu maranehna beuki heraneun naha jajaka senawa make tarung ngalawan sabubuhan kumpeni. Aku teh si senawa teh teu pupuguh make ngamusuhan kumpeni. Ceuk Ki Adhari ngaharewos. Alah, tong pipilueun urang mah. Hayo we urang pura-pura teu nyaho, bisi kabaud ge. Hayo, ceuk Ki Yaksi ngajak nyingkah. Ki Adhari nurut kana saran bujang. Di eta tempat maranehna ngabalicet rek balik deui ka tangsi. Ngan bae di tengah jalan manggihan anggota kumpeni keur laporan ka Tuan Dik Van Krup basa paguneman kumpeni pinah kana nyuriga maranehna duaan. Atuh harita keneh duanana bingbrit. Ki Adhari terus balicet-balicet dituturkeun ku Ki Yaksi. Maranehna sieun katudingan saengko jeung jajaka senawa. Oge sieun katudingan saengko jeung pajoang di kalihan. Cuma masih ngales ge euy. Urang mah dipercaya euy. Ceuk Ki Adhari anu diunggulkan ku Ki Yaksi. Mitra kaum dangu Ki Adhari jeung Ki Yaksi geus ampir kaluar ti lingkungan tangsi. Ngan acan ge kaluar ti luar malah ting bertek sabubuhan jalma bari ngacung-ngacung bedog. Tetela maranehna teh sabubuhan balad ti kalihan asi. Jumlahna teu sakumaha lobana. Paling ukur 30 urang. Eueuh nu markal bedil da paling ge bedog jeung kolewang. Nah kumaha mimitina maranehna make bisa datang dina peutingan Tuan Malkong Hestan dihukum pati. Sabenerna mah ukur kabeneran bae. Sawaktunya hoyen Tuan Malkong Hestan 2 poe rek dihukum gantung di alun-alun kadipaten. Ki Raksa jeung balad-baladna geus baradami rek ngajorag tangsi. Nyatana tangsi kumpeni 2 poe samemehna. Ceuk Ki Raksa cenah urang sia kudu geuwat nulungan Tuan Maronge samemeh waktu ditangtukeun kumaha we carana. Kitu harita teh tangtu bae sameh putusan eta di satujuan dordar heula beda pamadegan jeung beda pamanggih. Aya anu nyebutkeun bakal bahaya kacida ngajorag tangsi kumpeni teh sabab balad-balad ti Cirebon geus dikerid dititah muatan kadipaten. Malah kumpeni ti Jatiwangi oge sarua dikerid peuti. Atuh ceuk Ki Raksa harita nyarita deui tibatan eueuh tindakan naon-naon masih jauh leuwih hade nyieun gerakan. Sabab mun ditungguan tepi ka 2 poe kahareup kakuatan kumpeni pasti dipetikel. Kitu ceuk Ki Raksa
manehna mung nuturkeun pangajak jaka sanawa anu menta pagulingan yen Tuan Markrong Hestan bakal dibebaskeun asal nyinanah Darmi bikeun ka jajaka sanawa. Malah ceuk Kiraksa beri jamotrot aing mican teu hayang diunggah ku bebenyit pantar kitu pok-pokana Kiraksa. Nu matak dina 2 poe samemeh acara hukuman gantung, Kiraksa mapek balad tur iang muru kadipate. Mitra kaum dangu Ki Adhari mireungeuh aleutan Pajoang teh mung reuwas jeung sieun. Ceuk pikirna lamun Pajoang nuding manehna saengko jeung kumpeni tangtu harita keneh maranehna bakal adu hareupan jeung sabubuhan Pajoang. Aing kudu salamet kumawe carana, ceuk pikirna. Ngan kakara ge mikir kitu, ti jero tangsi geus ting burudul sabubuhan kumpeni. Mireungeuh kitu Ki Adhari teu loba pikir deui, ngagajleng we ngobrot kumpeni ngagunakeun popongkol. Oi, itu si Adhari keur dikepung ku kumpeni, ceuk balad ti kalihan asih. Mireungeuh kitu sabubuhan Pajoang lumpatna beuki gancang. Sanggeus adu hareupan der galungan begalan pati manika cida rongkahna. Aya 30 anggota Pajoang anu ngajorag teh. Anggota kumpeni rada kapeped sabab nu bieu rajol mah jumlahna welasan. Sabab keur nguber-nguber Ki Adhari maranehna kacida teu nyangkaeunana yen dihareup kalah dipapag ku sabubuhan Pajoang. Ari geus nyaho kitu mah salah saurang di antarana bing brit balik deui ka tangsi seja laporan. Ari sia, kenaon aya di dieu? Ceuk Kiraksa tumanya nyentak ka Ki Adhari bari ngabubat babit gobang narajang musuh. Kami ngahajang ngajorag ka dieu sabab Tuan Maronge dihukum pati cikena pisan, ceuk Ki Adhari. Demi ngadenge kitu hate Kiraksa mungguh reuwas atuh. Tina reuwas timbul amek anu kagila-gila. Kurang ajar, dasar kumpeni licik, omongna. Hohoak bari ngaheumatkeun gobang leuwih gangas deui. Sisena bage jigana keur Pajoang ngalawan kumpeni sabab amek ngadenge beja Tuan Maronge dihukum pati. Ceuk Ki Adhari teu bebugu. Sabenerna lain nyarita tama lair gado, tapi alatan hayang nguatkeun alasan yen maranehna ge sacara rencepan mah Pajoang oge. Buktina anu ngobrot kumpeni teh lain ukur manehna, tapi oge jajaka senawa. Begalan pati beuki rongkah ngan ku sabab pasukan kumpeni jumlahna beuki namahan, atuh ayeuna mah giliran pasukan Pajoang anu kateter. Geus aya sababaraha anggota kumpeni anu kabeunangan tinggal loler, tapi oge jumlah korban ti pihak Pajoang jauh leuwih loba. Dulur-dulur, Tuan Maronge geus jadi korban kagangasan kumpeni. Manehna tepi ka kitu teh alatan bela ka urang. Ayeuna hayu urang Pajoang nguturkeun lacak manehna. Hayu. Kiraksa hohoak ngagedurkeun sumanget ka anak buahna. Da nya bae sesa Pajoang teh sumangetna ngagedur deui. Nganajan kitu da jumlahna kumpeni ratus-ratus piraku make kudu unggul. Kiraksa sabulang bentor ngaheumatkeun gobangna. Eta teh alatan jumlah musuh beuki ngagereyek jigana ukur ku hitungan waktu anu moal lila manehna ge pasti kasoran. Samemeh nyawa nangalayang, Kiraksa nitah kanu sejen malar geuwat nyingkah. Saware kudu mabur, gawat mabur, ceuk Kiraksa. Tapi nu dititah marugen sabab sarerea jiga harayang paeh didinya. Balegu kali sia, urang lemur kudu dibejaan yen urang geus Pajoang bebeakan. Ngan bae teu hasil, cik bejakeun ulah kojor kabeh, sawareh mah hirup. Ceuk Kiraksa deui. Tah eta we budak ngorta si Uja tah. Da urang mah hirup ge geus heueuh. Ceuk Ki Arhapi mugen dititah ngajengkat. Tapi budak ngora anu ngaran Uja ge anger mugen ingkah. Sakitu geus boborot getih teh haben we ngaheumatkeun gobang ka kenca jeung ka katuhu. Mireungeuh kitu
Tukiraksa si Uja disepak. Gawat manuk sia, itu jaga si Nanah Darmi. Gawat. Ceuk Kiraksa demi geus dititah ngajaga kasalamatan nyi Nanah Darmi mah si Uja teh kakara daek ngelesed, malah akhirna mabur gagancangan ka tempat anu poek. Basa kaayaan geus carang-cang tihang, para pajoang kabeh geus kemasan pati. Getihna umalayah masuhan lemah kadidihna. Kiraksa tiwas guyang getih. Pan kitu deui Ki Adhari jeung Ki Yaksi. Duanana puput umurna di tengah-tengah perjuangan para pajoang ti kalihan asih. Nasib jajaka senawa oge teu jauh bedana. Malah manehna mah awakna oge hampir beak direcah ku balad Kumbeni anu geuleuheun ka dirina. Poe eta di Kadipaten Guyur sabab aya peperangan rongkah di tangsi Kumbeni. Ngan anu ayeuna mah eces. Kaunggulan aya di pihak Kumbeni. Tuan Dik Van Group menang bintang jasa sabab geus bisa meruhkeun kelompok anu disebutna karaman atawa penjahat. Tapi naha bener, sakumna pajoang ti kalihan asih bisa ditumpes jeung akar-akarna tetela teu kitu. Sanajan kolot-kolotna geus beak jadi korban perjuangan, tapi anak-anakna muncul ngagantikeun jeung neruskeun perjuangan. Pajoang ti kalihan asih teh teu leungit-leungit, ti taun ka taun maranehna tetep jadi gangguan keur katengtreman urang Kumbeni. Memang Belanda teh kacida gimirna ka urang kalihan asih teh, maranehna mah nyebutna teh lembur Markronges. Sabab Tuan Markronges nyieun pusat kakuatanana di eta tempat. Atuh urang kalihan asih oge nyebutna teh jadi lembur Maronge we. Asal kecap tina Markronges. Tapi ieu teh tangtu bae ngarupakeun salah sahiji tina versi anu nyampak dina lalakon atawa riwayat Desa Maronge. Sabubuhan jalma boga versi sejen ngeunaan riwayat lembur Maronge tur teu apal atawa teu nyaho kana versi anu kudu nulis keur jadi bahan catur ieu. Meureun lamun aya beda versi upadi ulah jadi patelak sabab nu kudu dicokot mangpaatna mah pangaweruh. Beuki loba versi anu nyambak bakal beuki beunghar budaya sajarah eta lembur. Dari rek pakeukeukeukeuk mana anu pang benerna mah moal aya anu sanggup nerangkeun, mana anu pang benerna sanajan aya runtuyan sajarah anu geus tinulis kalawan resmi tacan karuhan eta anu bener. Aya kana tauna Desa Maronge jadi desa sangar anu kacida dipika gimirna ku bangsa Belanda. Maranehna rada mikir 2-3 kali bikin ngajorag eta lembur sabab lamun Belanda nyieun gara-gara balukarna sok leuwih parna. Sabalikna bikin urang Desa Maronge satungtung maranehna teu diganggu ku Belanda, maranehna teu nyieun gara-gara nyieun kakacoan. Dina harti sejen Maronge teh jadi desa mencil anu diasingkeun. Tina catatan Belanda tepikeun ka abad awal 18 Maronge teh eueuh dina catatan. Teu ditulis dina kar atawa peta, tapi sacara lisan maranehna ngaku yen Maronge teh asup kana kakawasaan Belanda. Naon sababna kakuatan pajuang di Maronge teu leungit-leungit? Sabab anu barisa ngagerakeun sumanget perjuanganana teu kabeh tumpur. Mun urang malikan deui lalakon ka tukang, sararea tangtu bakal inget deui kana ngaran Ki Adi Purnamantantra. Pan manehna teh sasat jadi kepala desa mungaran di Desa Maronge, anu jaman manehna mah disebut Desa Puhun atawa Desa Kalihan Asih. Samaktu Desa Kalihan Asih digembur ku Kumbeni, Adi Purnamantantra bisa nyalametkeun maneh. Lain kabur alatan sieun tapi ngahaja dititah ngajauhan lembur. Salira mah kadah biasa naraskeun deui hirup uripna Desa Kalihan Asih. Teu ayeuna sugan jaga nu penting sumanget bajoang ulah ical. Salira tanggal waler
ngadidik anak incu urang sangkan hormat karena perjuangan. Kitu dina waktu harita Ki Mandapi nyatana bapakna Nyi Nanah Darmi minangka tua kampung lembur kalihan asih samemeh tiwas. Itu sababna Ki Adih daek ninggalkeun desa kalihan asih sabab isuk jaganing geto manehna boga tanggung jawab neruskeun deui perjuangan. Ki Adih Purnaman Tantra lolos tina kepungan kumbeni. Inyana lumpat jauh ku kurubutan kaleuweung ganggong Simagonggong, malah turun gunung unggah gunung katebeh kidul hampir anyog ka wewengkon Malangbong. Tah di hiji gunung anu nyengceling manehna hirup nyorangan, malah dina sirarak sirurukna manehna ngagunakeun sandi asma dahayang nyumput tina panalingaan kumpeni. Tahun-tahun gitu nate manehna jadi patani di hiji lemur memunggang gunung anu hara-harain. Tapi da bubuhan urut pamingpin, sifat kapamingpinan jeung sumangetna dina hayang ngalawan penjajah mah teu weleh aya. Sanajan bari nyamuni jeung teu terang-terangan, Ki Adih Purnaman Tantra sok tutah titah ka urang lemur sangkan nyaba ka pakaleran. Iya kami boga modal sautak saeutik. Jika itu usaha dugung dagang ka pakaleran. Bejana di dayeuh kadipaten mah sok babari maju usaha teh. Sabab loba bandar urang Cina nu teu menjangkar di sisi Darmaga Cimanuk bari ngaborong hasil bumi ti Padarman. Ceuk Ki Adih Purnaman Tantra, urang lemur dibere modal atuh piraku teuing teu bunga. Nu matak Ki Jajuli nyaeta batur tatanggana munguh giak pisan ditawaran modal teh. Kudu usaha kana dagangan anu di kadipaten saengan. Naon anu alus keur dagangkeun Ki Jajuli kira-kirana? Juga nama kana dagang muncang. Emal Ki Jajuli atuh ku Ki Adih disatujuan, Ki Jajuli dititah usaha dagang muncang ka kadipaten. Saban Ki Jajuli balik ti kadipaten, saban Ki Adih tumanya ngeunaan kaayaan eta tempat katut rupa-rupa kajadian anu kungsi lumangsung di ditu. Sawaktu ngadenge yen Tuan Mark Rongestan palastra dihukum pati, hate Ki Adih asa digerihan bawa ningkung ngarasa peurih. Hatena beuki tambah peurih sanggeusna ngadenge yen pasukan pajuang ti kalihan asih oge milu tumpur. Kunaon Ki Sarkim juga anu sakitu sedihna ngadenge eta bija teh? Ceuk Ki Jajuli heran. Nya atuh sedih we da kumaha bae oge bangsa urang kene anu jadi korban gangasna kumpeni teh. Ceuk Ki Adih anu nyamar sandi asma jadi Ki Sarkim. Ari katuan maronge kapinaon kitu urang teh nya? Ceuk Ki Jajuli deui. Make itu manya kitu. Omong Ki Adih leuwas kadeurenakeun risi dirina dicuriga. Nya sapurak ngadenge yen Tuan Maronge tiwas, Ki Sarkim gawe teh ulang jentule jiga nu mikiran kasedih. Ceuk Ki Jajuli deui. Teu sedih teu sing. Ngan lamun ada kagagas mah nya we. Pancuk beja mah Tuan Maronge teh najan kumpeni ge, tapi bela ka bangsa urang. Ceuk Ki Adih. Paguneman teh teu kateterusan, dati harita Ki Adih sabisa-bisa teu nemongkeun isi hate anu sabenerna. Teu ditemongkeun sote dina ketakna sabab ari hate-hatena mah teu weleh ngageremet jeung teu weleh mikir kumaha carana males pati ka kumpeni. Ngan kabuktian bae. Saenggeus kakuatan Tuan Mark Rongestan tumpur, teu hartina kakuatan pajuang milu tumpur. Sanajan geder peter pertempuran teu jiga keur jaman aya Tuan Mark Rongestan, tapi ari barengalna ka kumpeni mah teu leungit-leungit. Eta teh ku sabab Ki Adih akhirna terus-terusan nyieun hubungan jeung urang kalihan asih. Malah nyalatan Ki Adih sanggup ngagerakeun sumanget urang kalihan asih terus-terus wangkelang ka kumpeni teh. Sanajan rada susah ngayakeun hubungan
Tapi Ki Adi sacara demit sok ngalanto kakalihan asih. Manehna terus-terusan mere wejangan ngeunaan harti perjuangan. Ade, kumpeni teh bangsa asing nu datang ka urang, lain dek ngupujukeun urang. Tangtuna oge maranehna mah ukur mikiranan kepentingan maranehna sorangan. Ceuk Ki Adi Purnaman Tantra, mitra kaum dangu ceuk salah sahiji versi. Sanajan Ki Adi Purnama Tantra teu neruskeun ka pamingpinan di desa kalihan asih atawa desa Maronge, tapi ari turunanana mah jadi kepala desa. Tapi kan ka zaman kemerdekaan masih keneh aya turunan Ki Adi Purnaman Tantra anu jadi kepala desa Maronge. Malah dina tahun-tahun ieu nyaeta tahun 2008 sawaktu nulis investigasi ka Maronge, sabenerna ari turunan Ki Adi mah masih keneh aya. Ngan bae maranehna geus pareungeun obor jeung geus teu apal saha ari Adi Purnama Tantra. Keur mah tapi ka awal abad 18 mah anu sohor teh tetep we Tuan Maronge atawa Mark Ronghestan. Minangka bukti dina awal abad eta di Maronge kungsi aya patung Maronge minangka pangeling-eling urang desa Maronge kana jasa-jasana Tuan Mark Ronghestan. Kan bae dina hiji serangan Belanda eta patung dianjurkeun ku pasukan Belanda. Anu teu kungsi didongengkeun deui jeung teu kasusud deh kumaha nasib saterusna Nyi Nanah Darmi. Kapanan harita manehna mah tumetep di Lemur Singkur, sisi leuweung Pawenang. Nyaeta tempat ngungsi pajoang kalihan asih. Lamun mah jajaka anu ngaran Uja, tapi pisan ka Pawenang jiga na ukur manehna anu apal kumaha nasib Nyi Nanah Darmi saterusna. Ngan bae ari ceuk versi sejen mah rupa-rupa pisan anu kapanggih teh. Aya versi anu nyebutkeun sabenerna mah samemeh papisah Nyi Nanah Darmi teh ngalaman heula ditikah ku Tuan Mark Ronghestan. Ngan bae akhirna jadi rana sabab Tuan Mark Ronghestan palastra. Ari dina ieu lalakon Nyi Nanah Darmi teu kungsi jadi geureha Tuan Mark Ronghestan. Ngan bae ari satutas Tuan Mark Ronghestan perlaya mah aya kasebutkeun yen Nyi Nanah Darmi teh tetep jadi rebutan kaum lalaki di lemurna. Kunaon pangna kitu? Nah Nyi Nanah Darmi diperebutkeun teh ku alatan geulis atawa aya kasang tukang nu sejen. Jiga nama ku itu ku ieu disagigireun manehna boga rupa hade teh oge alatan aya kasang tukangna. Ceuk sakaol Nyi Nanah Darmi tetep diparebutkeun sanajan harita umurna tepi ka 40 tahun. Nu jadi kasang tukangna alatan karuhun Nyi Nanah Darmi teh Jarago Pelet. Cenah karuhuna teh baheula jadi muridna 4 putri ti Maronge. Nyaeta Nyi Naibah, Nyi Gabug, Nyi Mainah, jeung Nyi Setayu. Basa aya sabubuhan awewe anu diduga tukang pelet di parehan masih keneh aya nu bisa nyalametkeun diri. Eta teh diantarana nya karuhuna Nyi Nanah Darmi. Pangabisa pelet turun-tumurun tepi ka biangna Nyi Nanah Darmi nyaeta anu ditikah ku Ki Mandapi. Ngan bae ari Nyi Nanah Darmi mah sabenerna teu boga ilmu pelet. Maksudna manehna mah teu ngalaman nyupri ilmu sarupa kitu. Ngan bae sahandeuna anak tukang pelet ari dibere asihan mah ku indungna teh nya kana pasti. Begitu cek urang Maronge, cek sakaol kalawan teu dipikanya huku jenisna, Nyi Nanah Darmi teh dibere pangaruh tepikeun ka saban jalma teh bakal ngarasa asih ka manehna. Kitu sababna salila hirupna Nyi Nanah Darmi ukur diparebutkeun ku lalaki. Loba lalaki anu toh-tohan hayang ngapi milik dirina kumaha bae carana. Tapi nya anyakal pisan lalakon saterusna ngeunaan Nyi Nanah Darmi mah teu kasusud kuneng nong teu kuneng nong kudu nulis mindera. Alah rupina carita anu judulna Rusia Pelet Maronge teh
kudu nulis ditamatkeun atuh kumangbar memang dongengkeun ge ditamatkeun dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah urang tiasa tepandang deui sareng dongeng-dongeng Sunda atanapi carita-carita Sunda anu sanesna. Pahalanya mitra dugi ka dieu heula atur nuhun. Carios anu judulna Rusia Pelet Maronge tamat dugi ka dinten ayeuna. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.